Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki Mitra Dongeng Sunda anu satia di mana wae ayana. Wilujeng patepang deui dina acara Kileuksa Ngadongeng. Sakumaha biasa danget ieu Aki bade neraskeun hanca anu katunda dina cariyos si kabayan ngemban amanat bagian anu kaopat. Dina bagian anu katilu, harita teh si kabayan parebut catur jeung mitohana anu teu panuju si kabayan ngengu domba anu dianggap teu puguh aturanana. Kumaha sikap si kabayan dina nyanghareupan mitohana? Kumaha terasna ieu cariyos? Sumangga nyangakeun dongeng Sunda dina judul si kabayan ngemban amanat bagian anu kaopat. Wilujeng ngadangukeun. Nu direret teu ngomong urusan ieu mah. Nyi teu mercayakeun sapenuhna ka salakina. Sanggeus ngahulang rada lila si Abah nanya deui. Nya hayang kumaha maneh teh anu saenyana kabayan? Hirup teh rek neangan pagawean atawa rek neangan kauntungan jeung kasenangan. Nah bet dadae kanan miara domba batur bari jeung teu puguh urusanana. Punten Abah, sanggem abdi mah ieu teh puguh. Puguh teh kumaha? Abdi sareng pun bojo ngajaga amanat. Wah, amanat. Amanat tai uting. Ari maraban anak Abah kumaha? Moal nyarek ngurus wae domba batur. Jaba anak Abah digawekeun deui. Si Abah rada heuras ngomongna. Malah raraina katara semu geuneuk. Tapi si kabayan tetap tenang, pok deui ngajawab. Alhamdulillah, dugi kadanget ieu mah tiasa keneh kaparaban. Insyaallah halal, Bah. Maneh mah geus katepaan ku sifat si lebe. Geus, ayeuna mah kieu, ieu domba gura giru uruskeun. Kumaha aturanana? Lamun sakira teu puguh aturanana, mending pulangkeun kanu bogana. Heug penta hak maneh. Abah teu satuju lamun maneh keukeuh ngagugulung amanat bari cul kawajiban. Sok pikiran. Abah moal nempo deui ka dieu lamun urusan domba can bener mah. Ngadenge omongan mitohana kitu si kabayan colohok. Menang sajongjongan mah mencerong kasih Abah anu beuki lila beuki jauh. Tungtung nangiles dina pengkolan terus balik ka imahna. Nyi teung oge ngahulang semu bingung. Rada lila eueuh anu nyarita kawas anu keuna ku tenung. Gek si kabayan diuk dina jubleg. Panonna melong kana durukan anu haseupna ngelun kaluhur. Nyi teung ngadeuketan lalaunan pok ngomong dareuda. Kang kabayan, hampura, da Abah mah sifatna kitu. Keun bae teung, da akang mah teu nyalahkeun Abah. Ieu mah pedah beda pamadegan. Tujuan urang jeung tujuan Abah henteu sarua. Atuh kaduana, Abah loba teuing ngadangu pangaruh ti silam sijan anu teu sapamadegan jeung urang. Tembal si kabayan tetep ayem. Ngahulang soteh mikiran kahareupna nah kudu kumaha. Kang kabayan, keun engke pas sore kuring rek ngobrol jeung ambu. Sugan we ambu mah can kapangaruhan kuno sejen. Ku kuring rek dijentrekeun sajalantrahna. Tapi kitu ge mun akang ngidinan. Ulah ayeuna teung. Nya mangga atuh ari kitu mah Kang. Tapi nya geus ulah ngaulang bae. Da moal aya gunana. Mending urang kacai da geus tereh asar. Nya hayu teung, urang mandi lah bebersih merada tiis ieu sirah. Tisaprak ngadenge omongan mitohana anu matak peureus kana ceuli, si kabayan minang hulang jentul.
anu jadi pertanyaan dina hatena teh naha ngajalankeun kahirupan dina jalan anu kumanehna dianggap lempeng tur yakin dina benerna bet hararese silam sijan bandar domba jeung mitohana sapamadegan. Tapi sanajan kitu si kabayan geus kandal keyakinan yen anu dipilampah ayeuna teh jalan anu pang benerna. Sabab aya dasarna sarta teu pasalia jeung eusi hatena. Cek hiji katerangan pikeun ngukur salah jeung benerna hiji pagawean bisa dirasakeun ku hate sorangan. Dami lampah jalan anu salah mah hate oge tara merenah. Ku ayana kitu si kabayan tetag deui pamadeganana. Ngan teu welehna neda kanu maha kawasa sangkan ditembongkeun yen anu bener teh memang bener, anu salah memang salah. Jeung dirina menta dibere kakuatan pikeun ngajalankeun bener jeung nyingkahan anu salah. Gancangna carita. Sababaraha taun geus kaliwat si kabayan jeung Nyi Iteung tegedag bulu salambar tetep panceg dina pamadeganana ngajaga amanat sangkan ulah hianat ka Haji Odo. Kiwari anu nyaho kana kaayaan si kabayan teh lain silam sijan jeung mitohana wungkul. Dalah tatanggana oge geus nyarahoeun sikep tatanggana rupa-rupa. Aya anu muji jeung aya anu ngajebian magarkeun teh pupujieun cenah. Dina hiji poe gurudag aya nu datang semah ti kota duaan awewe jeung lalaki jiga nama salaki jeung pamajikan. Dedeganana sedeng pangawakan bersih pakaianana perlente necis gaya kota. Eta dua jalma teh ti jauhna nanyakeun imah si kabayan nya akhirna anjog kanu dijugjug. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tembal si kabayan bari cengkat. Hatena rada ruas kadatangan semah anu ginding teh. Punten bade tumaros. Nah leres ieu teh bumina pakabayan. Anu awewe nanya bari rengku hormat. Sorana halimpu matak dedengeun. Oh muhun. Kaleresan abdi pun kabayan. Nanging punten dupi salira teh saha anu ti mana sareng naonnya pamaksadan. Si kabayan merekpek ku pertanyaan hatena kebeku kapanasaran. Abdi pun mimin ti Bogor putra Haji Odo. Dupi ieu pun lanceuk ngahaja bade nepangan salira aya badantenkeun sakedik. Putra Haji Odo. Si kabayan curing hak atoh. Sumuhun. Iteng, kadia. Si kabayan gera-gero bedas naker. Tukung silila torojo Nyi Iteung nyampeurkeun bari jeung semureuwas. Sok sieun kumaonam barang jol bet aya semah atuh terus nyolongkrong dodongkoan bari seuri pok nanya. Oh, geuning aya tamu. Sumuhun, Bu Iteung, abdi pun mimin. Cek semah. Iteung, ulah waka ngobrol di dieu isin. Ieu tamu aja kalebet, urang di ditu ngobrolna. Mangga nen linggih, kirang sae ngobrol di panyaweran mah. Tembal si kabayan. Muhun, mangga linggih nen, mangga lalinggih. Si kabayan jeung Nyi Iteung narima semah dareh deh naker. Anu di aku tetalangke dua nana arunggah gek dariuk dina samak. Nyi Iteung rikat nyuguhan cai enteh jeung gula kawung. Ibu sawios ulah ngarepotkeun da abdi mah moalami. Cek semah nu ngaku ngaran mimin teh. Teu repot nen. Pila kadar cai tiis mangga nyangakeun hatur lumayan. Geus kitu Nyi Iteung emok gigireun si kabayan madep nyang hareup ka semah. Semah sarua hormatna memeh ngadadarkeun pamaksudan teh duanana nginum heula. Narimakeun kana kanyaah pribumi. Geus kitu si kabayan ngamimitian nyarita. Alhamdulillah geuningan anu diantos-antos teh teu burung sumping. Kumaha tuang Ramadamang nen bari melong ka semah. Numawi kieu saleresna mah pakabayan
Nujuju meneng keneh pun bapa teh sababaraha kali sasauran, palai kalembur heula melang kapakaya saurna. Nanging teu acan kabujeng da jalaran rarepot sareng salirana kirang sehat. Dupi ayeuna kantun jenatna pun bapa teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sikabayan jeung niiteung meh bareng ngadoa. Terus ngaharulang kawas nu beak pi omongeun. Tapi teu katutuluyan sikabayan nyarita deui. Hapunten atun nen. Mugi sing ridho darupina tos kitu kersaning Gusti Allah. Paingan manit teu aya sumping. Leres pakabayan tos dugi kana waktosna. Tah kumargi kitu abdi teh ngahaja nepangan kahiji bade nyuhunkeun dihapunten tina samudayaning kalalepatan. Bok bilih salami pun bapa sasarengan sareng pakabayan aya cariosan anu kirang merenah atanapi kantos ngajaheutkeun mugi kersa ngahapunten. Upami teh mah aya kalepatanana dihapunten pisan lahir batin nen. Nanging sawangsulna mang sareng mi oge nedasi hapunten. Sikabayan rutret ka pamajikanana jeung kasema. Sami-sami dihapunten pisan pakabayan. Tah ayeuna salajengna da abdi teh moalami bade langsung bae kana maksad anu kadua. Ujang Nyai waktosna seep. Naon tujuan kisemah pangna ngadatangan ka Sikabayan. Kumahan terasna ieu carios antos waleranana dina carios Sikabayan ngemban amanat bagian anu kalima. Kanggo dinten ieu sakitu heula anu kasanggakeun mugia sing janten panglejar manah kanu nuju sungkawa, mugia sing janten panglibur kalbu kanu anu nuju ngungun bingung. Permios cag